billahi minasyaitonir rajim. Imam Muslim ngaluarkeun hadis riwayatin dina riwayat fattaqun nar sing sararieun maraneh rarempan maraneh kabeh jaga ku maraneh kabeh neraka. Wattaqun nisa jeung kudu sarieun maraneh kabeh ka para kaum wanita. Lantaran fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Pagheulana fitnah, awal fitnah orang Bani Israil adalah para wanita. Cek si hade awewe. Urang keluar saeutik ku harima pemandangan geus awewe. Teu meunang maju saeutik usaha haju bae. Asal geus kabeli mobil bae, haju mikir bae aing aya mobil anyar aya ieu keneh. Haju bae geus. Aduh. Jadi pejabat ganti deui baju bararagus jasa mikirnya ai baju anyar ai pendamping ye deui hareudang aing mah ngadeng mulai eta bagus parantina geus pedagang parantina pengusaha parantina geus mah pemerintah parantina geus emang duniana kos kitu tah mah emang duniana tah mah nangan dunia teh jang kasenangan kiai mah kiai asal geus naik bae di ustad jadi kiai aja bae sedang ceknya naing nurutan Kangjeng Nabi beuh budak ngomongna nurutan Kangjeng Nabi geus 9 aing mah minimal atuh 22 ceknya geus aing mah neuk nuturkeun Kangjeng Nabi bae aing nyandung nurutan Kangjeng Nabi ai kahirupan nurutan Firaun masyaallah tah aja emang ulah kieu jandung lain ulah kudu atuh kudu ngan anu adil anu jujur lamun dinu kolot sapeting dinu ngora 5 peting eta keur menciptakeun seudeuh neraka eta kos kitu nah dinu kolot sapeting dinu ngora sapeting dinu kolot sapeting ngora sapeting kecuali cek nu kolot teh lah kula mah geus kolot kula mah sakasamperna bae ka geus kakak mumpung ora di nu ngora baelanan kula mah ikhlas cek cenah bau budak ngadadak Gunung Karang beulah atawa nawaran Kak kakak kan usaha ye anak urangan 2 anakan 2 hajulah atuh jang geus kabalik mobil kabehan ge aju ieu kakak kan nya gagah keneh kakak mah nya usaha mejeuna keneh emang teu bosen kitu ka kula maksudna beusi bosen nambah ka kula mah keur makan ngadoakeun jasa kula mah ngadoakeun nambah deui Kak ayo geus kula dianter malah mah Kak kula mah masyaallah ieu sia bebedan masyaallah Kak mun kula geus gaji Kak kula geus gaji masalahna kula hayang ngamalkeun ilmu aduh bener sih bener Kak ayo guys diantar bener ku jana bener bae masyaallah sabulan 2 bulan sih awak ngaleutik kan saya ngaleutik kan awak kudu dia mikiran kakaknya henteu Kak kalau mah ikhlas desa Kak ada muriang hateus etika nah eta lamun aya nu kos kitu bopohara jasa geus eta mah geus paeh langsung sorga paeh geus langsung bae tah ka sorga geus moal ditungguan kumakeun deui cek malaikat tuh lawang sorga ngalucat sia ka ditu ya Allah ya Rabbi geus eta mah lain lalagan tah kan Kangjeng Nabi kan nyaritakeun kos kitu tah mah lain lalagan eta mah awewe nu ngomong embung dicandung emangna ka sorga deui kitu lain salin ti eta tah kan embung dicandung mah kos kitu mun kula jadi awewe kula mah nawaran aduh Masya Allah Karim ieu keur carita sorga ieu mah aya awewe maot begitu maot dikubur di jero kubur langsung hudang
Tanya ku malaikat munkar nakir beres ditanya dijemlongkeun lawang sorga. Dijemlongkeun lawang sorga plak. Kadulu bidadari, kadulu sorga. Nyalakan deuk kalujat. Tutup deh cek malaikat ulah ka ieu mah kan dikubur keneh masyaallah. Nari ieu lawang ieu maneh tah lawang sorga deuk make nu ieu mangan deuk nu ieu ngejemblong ka ditutup batur maneh bidadari. Kok ieu kula bisa babari ge maneh dicandung sabar. Nah ieu tah lawangna tah. Ya Allah. Awalnya mah teu percaya teh burung dongeng kitu teh teu percayaeun. Lah jadi kiai bisa bae. Aing bisa dongeng kumaha atuh. Saya juga we mah. Urang dongeng kos kitu teh teu percaya. Bibisaanan. Ya Allah. Aing bawanya aing ditakeun dongeng emang teu hese. Hese eta mah da kitab teh mah. Tatap bae. Nah bohong. Mun ngarendeng jeung salakeun ulah dipercaya Kak, ulah. Gede bohong diuji mah ceuk nya. Heran aja ngomongin awal mah kudu memenangkeun nyana bae. Asal dibere-bere nu kitu teu percaya. Lanjut atawa kieu nyana malaweung. Ke lamun salakeun nanya, tadi kiai ngomong nyurahkeun naon Kak? Tadi teh tah cak kiai teh emang nyurah naon kiai? Kesal urang ngadengena kan? Sia tadi ngaji naon? Kula teu kadengekeun Kak. Eta pura-pura nya mah kos kitu. Asal pelbak kos kitu henteu teu kadenge bae henteu. Henteu. Pan tadi lain direkam, dipareuman ku kula ca. Sial we mah kos kitu. Teu percaya dongeng kos kitu. Mun bisa mah ayat pangkihuma qabalakum minan nisa teh dieuweukeun. Nasna wa sulasa wa ruba lah ulah dibabaca lah. Awal fitnah Bani Israil adalah wanita. Di urang teh saeutik jelema kitu berhasil usahana kawin ge hancur. Urang kitu pejabat kawin hancur. Urang pengusaha kiai kawin hancur. Geus teu kudu dicaritakeun jeung urang neuleu contoh-contoh tatangga urang malah mah dulur urang. Cak nyana teh lain dulur urang aing teh mah. Cak nu ngaji teh kiai deui ke batur-batur aing. Hatur rasakeun ku dia. Aya nu kieu deui. Lah kiai ngomong bae. Kami kan murid kiai, mimitian ku kiai. Ayo kami milu cek nyana teh. Atuh kan nyana teh nyahoeun. Atuh teh nyahoeun. Ji parang sana. Ayo ngaji puasa kos kieu ye. Nah, warwat Tirmizi ngariwayatkeun Imam Tirmizi anna Rasulullah sajada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul saur Kangjeng inna likulli ummatin fitnatan sanjana tiap umat ngabogaan fitnah wa fitnata wa inna fitnata ummati almal sanjana fitnah umat kaula mah harta sakitu Kangjeng Nabi resep pisan kana harta umatna pohara jasa resep jasa kana harta. Kangjeng Nabi na teu resep jasa kana harta umatna resep jasa kana harta sabalikna. Henteu sih teu kabehan aya anu geus sederhana aya nu geus resepna aya keneh ahli-ahli thariqah ahli tasawuf anu beneran geus henteu moal indah ibadah moal lazat ibadah lamun henteu dilepaskeun plak lamun geus dilepaskeun masyaallah eta nu hese dicaritakeunana bagi kiai-kiai ulama-ulama wali-wali sholihin nu hese nyaritakeunana hayang sabaraha nyaritakeun ngan teu bisa kalazatan ibadah teh teu bisa kuncina hiji bae ieu adalah ulah resep dunia sakitu bae kuncina ulah resep dunia geus dibere geura ku Gusti Allah. Wafil hadis tidak hadis anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul saur Kangjeng man sakadal badiyata jafa jelema nu cicing di palemburan bodoh bakal bedegong sebab ruang lingkupna sapira di lembur kan
paling-paling main pandai nya. Main pandai baekan di lembur mah gatri. Kotek. Main gobag bae. Nah. Eta di lembur. Jadi bodoh kayak lembur mah ngobrol jeung si eta deui tah jelema nu cicing di lembur komo di leuweung Java bedegong teh bodoh, pasti bodoh. Moal ningkat-ningkat kajian ku kumaha. Sakola kan di lembur mah daek-daek henteu teu. Sia teh sakola. Itu ge baturan teh sakola. Atuh babaturan teh sakola siapa sakola? Tuh. Sakola. Aja sakali asup sapoe asup 2 pende. Bae asup 2 pende. Ayeuna duitna mah mentaan. Duitna mah tetep berangkat di mana berangkat ke nyawa-nyawa aya surat beti guru. Anak bapak tidak masuk. Ya Allah. Jadi imana mah make setelan tah budak. Duit dibere. Geus kos kitu urang lembur tah. Urang teu boga cita-cita kan ka luhur teu boga. Hirup sakitu-kitu da bae. Mentak urang kanyahoan daerah gitu berpendidikan jeung henteu na dideule dina jelemana jara di pejabat apa henteu. Jawa Timur sepuguh berarti palalinter. Jawa Tengah kitu keneh. Bandung rada deres Bandung teh parahyangan. Asal ka dieu bae ka Tangerang. Mana di Tangerang nu pi presideneun mana di Tangerang pi menterieun, mana pi gubernureun, mana pi bupatieun kakarak ayeuna. Baheula mah Tangerang mah dikuasai ku urang Tasik, Garut. Saha anu jadi Pemda di Pemdanan 50% Tasik, Garut, Bandung. Karakuari bae mah runcul. Ismet naik Tangerang geus tah. WH naik Tangerang geus tah. Menteri Hasan naik Tangerang tah. Geus beres eta mana deui coba ayo calonna. Ayo. Calon mana calon bupati eueuh. Di teluhan jelema tah mah. Memeh naik geus teluh. Tah eta berarti kan ieu mah cerita pendidikan minim. Pendidikan minim. Pengusahana anu kelas menengah ke atas mana Tangerang? Eueuh. Sebab di Tangerang mah asal geus boga mobil hiji dua boh ngarokona geus lisong. Geus embung rokok-rokok bangsa lagi lisong nya namanya. Geus jadi tuan takur nya. Tapi berangkat deui ka Serang ka ditu dan Serang Pandeglang loba deui. Berarti tahap pendidikan formal maksudna formalna berarti kan ningkat. Tangerang eueuh. Aduh eueuh. Ja baheula nu Tangerang mah sakola nu rubuh teh Kabupaten Tangerang. Ada satu bangunan sekolah SD yang rontok Tangerang. Rontong. Geus aya rubuh de rontong. Gitu. Baheula kan didominasi guru-guru Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung, urang teh guru-guru teh eta kan. Mana di urang anu jadi guru ka Karakuari. Gitu ge korupsi malulu. Berarti urang kudu sadar daerah ditulah nu leuwih maju kajen kumaha ge maju. Nah, ada urang sebab nengkreng mah. Boh, lamun perebut sinden geus. Enggak. Geus ulah ditanya deui asal nu perebut sinden, ulah ditanya urang mana pasti Tangerang. Titik geus. Moal kudu urang Bogor, moal urang Cianjur, moal pasti Tangerang. Benteng. Mantak hubungan Kerawang Tangerang erat. Eta geus bae dipisahkeun Tangerang Kerawang moal bisa. Atuh aya nu ngajual imah pindah ka Karawang. Urang Tangerang mah ku tolol-tololna. Jual kabeh pindah ka Karawang. Wow, gitekna pan lain lalagaan pan. Atuh geus beak bae balik deui ka dieu. Balik ka dieu imah teu boga. Pamajikan nyang heuy. Geus saja bae banu kanu kolot bebejai mah kumaha ge ja urang atuh geus nasib bisa. Cak nu kolot asal geus apa bae nasib. Geus aya kan kumaha deui lah atuh geus atuh geus nararemah tapi Tangerang mah naremah. Geus atuh geula urang hirup da teu ngongora kitu nya. Geus naremah. Geus budaya sanajan bajidor ahli surga nemah. Jawara-jawara, jaipongan teh Tangerang.
Jagerang tapi jadi pejabat ya kita orang deuleu kos kituna bae heula neuleu oh iya lamun urang Serang urang Pandeglang aya nu boga perusahaan di Amerika aya Pandeglang Serang aya nu boga perusahaan teh di Jerman geus boga Jawa Tengah Jawa Timur Tangerang mana Tangerang meuli tiket ge teu bisa meuli tiket teu ka Singapura balik deui gua ya hese sakana geus teu kudu aing teu kudu ka Singapura hese sakana teh pabeulit endeu ka Singapura bae hese teu komo nyeun perusahaan babarian naik angkot sakana teh urang teu kudu make tiket teu kudu urang Tangerang bloon kuari ye kula ye lamun Haji Pendi teh ka Singapura datang ka Singapura teuk ceuli ulah anu nganter ulah teuk ceuli dua aing mah dua teuk geus pokona emang nyahuan gitu asalnya nyana mah paling datang nyana ke Bandung naik kereta ya bebe jadi tas di Singapura buku Bandung eta geus geus hebat ke Bandung paling ngebios eta kudu nandakeun bodoh gitu maksudna bodoh jauh beli tiket di mana atuh kajauhan di Jakarta bae di Jakarta ka toko kitab setelah dibuka naon tambah kenyataan tambah lamun lancak satpam na Pak pake Pak ini mah bukan masjid Pak nyanang molongo bae atuh kukula di jauhan bae di jero toko teh hayang aing pajar batur lah aing atuh beres tambah jalain lalagaan asli tambah beres Masya Allah aing ngomong Jakarta toko kita bae dibuka eta lah jelema bodoh teh hese atuh hese moal bisa jana ka Singapura moal kula mah geus 100% moal ke Haji Maduri Muriang di Jakarta di rumah sakit harapan kita kula ngalayat jana kan diajak begitu naik lift set kula tarurun nyana teu kaburu breg gitu. Edahan kikieuan euy atuh pencet kaca di kieu-kieu dah ka bawah ka luhur ka bawah ka hadap teh turun-turun andak ieu mah keur carita berarti bodoh. Nah ieu orang Tangerang teh ya, geus sih Tangerang ya akibatna mah Tangerang barodo. Jadi guru jarang, jadi bupati jarang, jadi calon bae bupati kuari. Kuari keur ngarep-ngarep kula ye, ngarep-ngarep lawan Jaki hayang nyaho geus lah, lawan habak. Bab jalan jajar rore, hayo lawan geus, nyaho. Ieu kan calonna tah. Masyaallah, barodo bari orang Tangerang. Barodo sadar urang Tangerang teh bodoh teu bisa berorganisasi ku bodoh teu bisa berorganisasi masa nyana teh posisi naon mun bendahara urusan bendahara nyana posisina naon atuh ieu mun tanbid urusan tanbid nyana posisi naon mun sura ieu teh sliding ieu di dieu ka dieu ieu ka dieu ya dibal beres organisasi kos kitu mah bodoh berarti. Ayo musyawarah, yuk perbaiki di posisi masing-masing musyawarah. Tangerang mah bodoh, organisasi bodoh. Partai lamun teu dibere duit teu bisa. Teu bisa atuh tanya ka Kipu Doli, teu dibere duit teu jalan. Kok nanyana ka dinya atuh kitulah. Nah, ieu keur carita naon ieu? Keur carita wa anna fitnata ummati almal. Sanyana pitah umat kaul mah harta. Teu meunang boga saeutik kaju bae adigu-ngadiguna. Encan meraih kitu keberhasilan anu optimal geus ongkang-ongkang. Lamun urang nyaritakeun pengusaha Tasikmalaya anu boga merdeka saat eta keur zaman kula mondok nu boga merdeka Pak Haji 1000 merdeka bahagia 1000. Beuh eta boga mobil bus 1000. Tamah harta ambalah di jalan benar-benar lain lalagaan. Ya, jamal bisa dikaimahkeun tah mah. Lain lalagan, orang mana? Ciamis kan berarti. Berhasil. Pohara.
terus banyak makan unggal tahun itu dipapag dititah ke Jerman ke perusahaan Mercy gak dibere hadiah kok cenah kiai nya kula sok diajak maca Yasin gadi baheula di Banjar nah iyalah wa inna fitnata ummati al-malu sayana fitnah harta kaum umat kaula adalah harta. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan tina harta, dibere ulah resep karena harta, dibere bogana harta jadi kasalamatan. Tapi hadis anda Rasulullah SAW gol, mansakan al-badi atas saja lemah nu cicing di perkampungan bedegong, mamani tabal saida saja lemah anu nuturkeun buburon gopala poho, jelema anu nuturkeun buburon ya jelema anu ngeburu-buru poho kana naon kan? Orang muru lenci poho kasagala, muru manuk poho kasagala. Ieu teh isyarah cek Imam Ghazali. Urang teh ngabuburon jabatan bakal pohonna naon. Urang bakal ngabuburon harta bakal pohonna naon. Jelema anu cinta harta keur ngaburu harta bakal poho salat, poho puasa, poho kadulur. Jelema anu ngaburu jabatan bakal terus bae nutur-nuturkeun jabatan bakal poho sagala rupa. Sing hade. Ieu nu paling bahaya mah wa man ata abwaba sultan saha jelema anu sok datang ka lawang-lawang bupati, camat, lurah, presiden, iftatana ka fitnah. Enggeus ulah dipercaya ilmu kiai, mun kiai sok datang ka nagara. Cak Kangjeng Nabi tabacakeun waman ata saha kiai nu datang abwaba sultan ka lawang-lawang pamarentah iftatana ka fitnah. Bae deuk naon tuh lental-lentok kadinya mun lain duit. Deuk naon? Tanyakeun ka Ki Fudali emang ikhlas itu kadinya. Oh, dibere saeutik bae ge nggerutu. Nanya ke babaturan aja, ente diberi sabaraha? Kok beda? Usul deui. Kapan bloon eta kos gitu. Eta setangkap kiai atuh lain kiai mah geus leuwih ti bloon teh. Geus ampang bloon aja. Nah, nanti lamun urang geus bisa ngabantuan kelanjutan negara, pemerintah ayo tanpa imbalan naon berarti mulia. Urang tingali Bo, lamun ku si eta bahaya. Bo, lamun ku si eta bahaya. Iya, urang ajukeun tambah yang dibere eta mulia. Berarti kan ieu teh demi keutuhan negara bangsa urang. Hayo. Ulah datang ka, ayo dicekal ku si eta mah kafir. Ulah dicekal ku si eta mah Wahabi. Ulah dicekal ku si eta mah kurang bagus. Hayu neangan anu bagus. Cek. Tanpa hayang imbalan eta karak moal. Ulah menghindar tina fitnah ulah hayu adukeun. Ulah aja orang moal aing mah moal kukumaha engke agar acak-acakan tetep kudu peduli urang. Kos Kangjeng Nabi dieu kedatang we sahabat. Waalaikumsalam. Naon? Doana Gusti Rasul kula hayang pindah hayang di deket gunung asal aya cai bae kula deuk nyeun imah di dinya lantaran perpolitikan perekonomian budaya manusia geus hese jasa ieu loba jasa maksiat. Geus kula mandek nenangkeun diri bae di hiji imah asal aya cai bae jang mandi jang salat jang geus kudu doakeun kos kitu. Cak Kangjeng Nabi, kaula diutus ke alam dunia lain endeuh urusan model kos kitu. Kula diutus ku Gusti Allah jang umat. Ente menghindar tina resiko. Gampang kos kitu mah. Justru lamun urang cicing di tengah-tengah jadi kiai beresiko tinggi. Nah, iyalah tahan resikona nu ngomongkeun tahan anu nyaci maki tahan luruskeun tah ulah ninggalkeun resiko sebab hirup salila hirup urang teh kudu bersiko urang siapkeun tahan resiko eta lah Kangjeng Nabi mere mun urusan kos maneh bae kos kitu atuh sanut berjuang teh Kangjeng Nabi asal heuh menghindar bae geus cicing bae dinya heuh menghindar bae aya nagara ge kumaha. Nah, mantap tetap kepedulian untuk meminimalisasikan. Nah, daripada kusia maning ieu, daripada mantap kula kamari. WH naik daripada kusi eta. Nah, kuari ge bupati can boga calon ya. Can boga. Eta cenah kumaha jakin encan aing mah, can dibere duit basalana ya. Neangan anu hebat deui coba hayang nyaho coba pembangunan semantap. Tanpa kudu dibere naon aing mah asal aya bae nu satuju geus pokona mah. Hah. Sebab ieu mendem ya pembangunan. Mendem. Geus teu saateu saha aing mah geus pokona mah. Dasar. Maksudna rapihan. Kumaha lamun nu jadi bupati awewe ulah
ulah orang kayak nyana muludan ke masjid lagi head. Cece baik mah bupati head. Nu kuari ge lalaki head malulu. Berarti tilok muludan tilok rajaban head eta ngaranna. Lalaki bae head atuh kumaha cewek. Oh, haul geus tilok datang, asal ditanya head. Engke mah nipas ya. Neangan coba ye. Ieu Tangerang teh negara urang. Tangerang teh negara urang supaya maju. Hayo. Hayo. Gas ulang keng neangan musyawarah akbar bakalna. Neangan calon hebat. Geus aya cenah kieu, geus aya di hate kula. Geus aya beneran ieu mah lain laga. Geus aya pokona tunggu we pokona mah. Moal ieu mah kadengnya. Ya Allah ya Rabbi. Ilah wa man ata baba sultan liftatana. Jelema nu sok datang ka lawang negara, ka lawang pemerintah, kapitnah kajen guku mage. Moal aya soraan. Moal bisa ngomong cau. Kuari cau, datang sakali. Au, datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Gusti Allah maha suci, Gusti Allah maha luhur anu maha uning. Cirian sing hade minggu hareup urang teu kudu mawa kitab, urang nyaritakeun tentang puasa jeung sajabah-sajabana. Wallahu